dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan carton tentang kampung halaman. Di tengah-tengah keindahan alam anu hejo sareng walungan anu deras, aya hiji kampung leutik anu namina Desa Cinta Damai. Desa eta teh kampung halaman Dian. Awewe ngoranu geus 10 tahun ninggalkeun desana pikeun mudak cita-citana di kota gede. Dinten ieu Dian balik deui ke kampung halaman saatos lami. Kalawan Seri Bunga, dia nincap kana jalan satapak anu geus dipikawana ti budak leutik. Imah-imah kae di sisi jalan ngabagekeun wilujeng sumping ngaliwatan Seri warga anu mikawana maranehna awas seger jeung sulikna kembang desa mapai-mapai Dian kalawan nostalgia. Awas seger jeung sulikna kembang desa mapai-mapai Dian nostalgia. Imah heubeul kulawargana anu sederhana. Masih nangtung peugeut nyepang 1 juta kenangan indah di unggal juru. Tisaprak anjong ka kampung, Dian ngarasa kahanatan jeung kabagjaan anu luar biasa. Warga desa ngabagakeun anjeunna kalayan rangkulan anu haneut nyarioskeun beja panganyarna sareng naroskeun ngeunaan kahirupan di kota gede. Sadaya ieu ngajanten Dian janten budak deui, pinuh ku kabingahan sareng kapanasaran. Dina raraga ngabagakeun balikna Dian, warga desa ngayakeun reuni leutik di alun-alun desa. Lampu hias nyangan handeupeun langit wengi anu cerah. Suasana reuni dipinuhan ku Seri cerita jeung lagu-lagu kenangan. Dian jeung babaturan heubeulna diuk di sabudeureun api unggun. Nyaritakeun lolokan hirupna masing-masing di mimiti patepang. Salwa, sobat dalit Dian ti leuletik Seri liang. Nyaho Dian, ieu kampung tau fungsi kabagean teutik saprak ninggalkeun. Sarerea sono kana Seri jeung energi positif anjeun. Dian imut ngaturkeun nuhun ka Salwa. Manehna ngerasa untung boga babaturan sabage maranehna. Penting eta maranehna nyieun rencana pikeun ngajajah kampung isukna nganjeun ka tempat nu pinuh ku kenangan. Isuk-isuk haneut moyan di Desa Cinta Damai, Dian jeung batur-baturna ngumbaraka ka kampung ngaliwat sawah-sawah anu hejo anu matap nyenangkeun panon. Maranehna ngajak ka sakola tempat marena uling jeung diajar babarengan. Oge ka warung kopi anu sok rame sore. Isuk-isuk haneut moyan di Desa Cinta Damai, Dian jeung batur-baturna ngumbaraka ka kampung ngaliwat sawah-sawah anu hejo anu matap nyenangkeun panon. Maranehna ngajak ka sakola tempat marena uling jeung diajar babarengan. Oge ka warung kopi anu sok rame sore. Unggal juru desa, unggal jalan setapak, ngingetkeun Dian
kana tapak leutik mangsa budak leutik. Aranjeunna nganjang kawalungan tempat aranjeunna ngojay sareng ulin. Cai herang tur tiis ngundang kenangan manis. Dian nginget-nginget kumaha sering putik-putik di dinya. Seserian siga budak leutik anu teu capek. Salila lalampahan marenehanana Dian oge papage loba rupa heula jeung saha manehna kungsi babage seuri jeung Cimata. Nini anu masih sehat, tetangga anu sok ngabagekeunana jeung budak leutik anu budak Dian kalayan bakca sadaya ieu nguatkeun Dian yen kampung halaman mangrupikeun tempat anu leres-leres ngajantenkeun anjeunna ditempi sareng dipikat cinta. Rendi-rendi dituluykeun ku jamuan di imah Dian. Asapan desa khas jeung masakan tradisional layanan dina tabel panjang. Tetangga rerencangan sareng kalawarga ngariung dina kebersamaan anu heuneut. Aranjeun seuri nyariskeun carita sareng nyanyi lagu-lagu rakyat anu ngemutan kenangan anu manis. Tapi kawas unggal carita reuni waktu pas jadi gancang. Puting lingsir, Dian sadar yen isukna kudu balik deui ka kota gede. Isukna andeupeun langit anu masih kaneh beureum dan siap-siap ninggalkeun lemburna nu heuneut. Perpisahan sok sesah tapi Dian terang yen anjeunna nyeupkeun bumi langkung seueur tibatan kenangan. Anjeunna mawa cinta imah, silaturahim jeung kebahagiaan di kampung halamanna. Semememe indit Dian menceritakan ka bapana, hatur nuhun Pak, ieu kampung salawasna janten tempat anu masihan kakitan sareng kanyaah. Abdi janji bakal ieu deui. Hatenu pinuh ku rasa syukur Dian indit di tukangeunana. Desa cinta jeung damai tetap nantung pinuh ku ceritakan jeung tapak kenangan. Dian ninggal kampung halaman anu jauh, tapi anjeunna terang yen bagian tina kampung halamanna salawasna aya sareng anjeunna ngajalin kahirupan di kota gede kalayan kahanutan sareng kahadean desa cinta damai. Kampung halaman anu bakal dibanggakeun ke anjeunna. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.